sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Jangan siya malawanani bawi ka sakilat nakal ngojorelat ka hareupeunani ceg ngajega panonangan ngakidurung tebeda tinu ngandung seuneu sabreh behan ma andi teh make jeung rada ngaranjuk oge mireung ngabubuden bawi ka apa anu bener-bener pikagilaeun kurang-kurang panggemleng ma andi teh matak ngayak-yak nya mireung ngabubudena bawi ka apa harita memang bener banget teh peregut pesongot pada amprotan tapi masya Allah iya mah banget nanti terbeda di tangkorak hirup pipina kemong leuwih di ukuran nepi ka tulang-tulang na ngalocor nonyo irungna bengkung muni pamatuk ekek ari panon bolotot cemunu rada nongtot keluar ari reteh kana celina hayo deui keur rebing teh make utak-utakan teu beda ti ceuli gajah anu nepi ka ngipik sigaid tapi ka ngaranja mah anu sugih kawani sarta lebar wawane teu keungeun andi ngarasa leuwas teh celila komo ningali gerakan bawi ka apa anu terus nyebrut narajang rek ngahanca careham andi ngagentak ngabelieureun beungeutna duh leungeun katuh bawi ka apa dihanca ku tenggelan tapak jalak wush berep katuh andi ngadius dihandap teu ngahanca ulu angeun hei aya hoya sia buntung bawi ka apa rikat ngagiwarkeun badanna ngaenca kabarengan suku kencana ditarik ka tukang pos panojok anin pos keduk leungeun buntung katuh bawi ka apa anu tadina dihancak ku gerakan tapak jalak teh sikuna kalakang keduk ngahakan careha mandi bareng jeung eta hiuk leungeun kenca bawi ka apa ngahiuk kahanap sarta teumis deui ngahanca leungeun katuan anu tadi rek nobros hulu angeun andi ngageruk bari sirahna ngadang heula ka tukang boh careham boh pigelang leungeun katuhna lain deui karasa nyerina keur mah tadi tanaga bawi ka apa teh kacidarosana katurung leungeunna teh ngan saukur mangrupakeun tulang-tulang anu dibungkus ku kulit jigana teh geus eueuheun daging saeutik acan tapi teasna naudzubillah dina ketrukna keuna kana sasaran teh teu beda jeung didagor ku besi coba ngrabudi sia butung cek bawi ka apa bari markarkeun siku katuhna anu tas dipake nyatok careham maksud dek dipake ngahanca beungeut ani nu harita keur ngadang heak tangah odok kahaya lain oge si Puntung Jawa Tutugan atuh lamun andi kudu terus-terusan dihancak kudu jadi lawan ku kituna kalawan sakilatna keur manehna ngalalapkeun badanna ngabarengan suku kencana ngangsrod ka tukang jorelat kakutuheun bawi ka apa bari nyamberkeun ramo-ramona deuk dipake ngajambret bekulit beuteung ku gerakan cakar heulang nu beunang teh ukur tungtung baju pangsi nu kajuwa memangna beuteung bawi ka apa teh ngelok pengaruh awakna anu urang kebong teh beda ti rorongkong anu ngarabsak baju aing sia mangkani ieu teh hanya ngaput jabacan lunas deuleu gatian sia bawi ka apa amarahna tambah muda kilek manehna ka katuh bari narik suku katuhna ka tukang hiu tenggelan dengan katuhunan teu ngahanca sirah tapi andi rikat ngajorelat tina gerakan pangamui hiu leungeun buntung na ngadius rek noktok
Tapi bawi kapasis singges lain lumayan. Manehna geus bisa ngarasakeun tina hiukna angin nu nebak kana punuk yen lawan teh narajang ti tukangeun. Ku kituna sakilatna kerem malik 180 derajat sarta suku katuhuna ditarik kilak ngabaliakeun beungeutna. Leungeun katuhuna diheumatkeun nyempong ka gigir dipake nakis leungeun buntu. Dua kekuatan pentrok sarta duanana oge ngandung tenaga anu teu bisa dikira-kirakeun sakumaha sakahebatanana. Nu antukna duanana oge teu bisa leupas. Tina akibatna mun andina mah nepi ka ngagigeu bari satengah pola leungeunna nahan ulah nepi ka labuh sarta ulat karasa ting tarengkel pangaruh leungeun tulang anu ngaplentrang saleungkeun bawi kapal nepi ka ngejat ka gigi lantaran leungeun lawana teh karasa teu beda ti beusi. Kokonna naon ieu teh euy. Bawi kapal ngegerok kaget tapi ali gerakanna mah teu kandeng. Sabrut we manehna narajang nggunakeun jurus tiga lontang hasil ciptaan pribadi. Pros nobros angin lantaran andi ngagentak ngawangun gerakan cukup triut. Hiu pros hiu pros tenggelan bawi kapat teu bisa nembus sasaran atuh andi dina males narajang teh sarua pada blos narobos angin lantaran bawi kapal dina kulak kilakna teh estuning tapis nakar. Jurus bawi kapal dius dina kecepatan anu luar biasaan. Ani sakali ieu mah ngegentak ngejorelat kagigireun bari nejehkeun dampak sukuna dina jurus langsung. Dampak suku nu geus dieusian aji semu gunting terek diceprotkeun kana iga burung tapi bieu bawi kapal rigat ngarempet ngabarengan ngagilirna badan bari tenggelan ka pangna anu hiuk deuk ngahanca pumuncangan andi ngagentak ngajeutkeun sukuna ditarik sabeakna ka tukang. Hiu pereup bawi kapal rek ngabentur sirah lep andi ngalelepkeun badana anu dibarengan ku ngangsrodna buku katuhu. Suku katuhu kahareup sedang leungeun katuhuna geus nilep ngawangun siku-siku. Temis deui ngapadu ka kemplong. Aduh. Bawi kapal ngagero ngaraksakan seueur anu lain di kituna andi nyusul tepus ku leungeun buntungna rek dipake noblos beteung. Tapi bawi kapal ikat ngajaul ka tukang. Peureun teu ku leungeun buntung anu nyuruntul teu beda anu jadi tas ngabadu ka kemplong geus makar jadi mangrupak bereup anu teu kurang-kurang matak bahaya anu teu merapna ka bawi kapal nepi ka nolonyong ka tukang meh-mehan ngagebru sanajan bener manehna salamet teh tina bantuan leungeun bantuan tapi pereup katuan di ngajeprot kana beuteung pisan. Kan bae bawi kapal teh sanajan bener-bener syariat nama aki-aki tapi miboga daya kekuatan anu teu sabongbrong. Buktina wae manehna teh kalah ngajurug-jurug mundur. kokot pontong teh pontong digobok ka dieu si Andi pake nutugan onco mengurana cek bawi kapal kalakang hehe lelewana estuning pika reseun sok sanajan hatena mah ngerasa gigi saoge kulungan buntung Andi teh geus ngadenge beja boh ti karna boh tidak limin malah pernah ngadenge oge ti Mang Atang anu pernah dipapeg irungna teh ku Andi pedah teu mere hui meun mangsa baheula sok nyirung boleh di kawan Haji Sobana ke budak nya baheula mah kaulinan favorit teh nyirun boleh bonteng atau ulungan log meri di sawah teh. Andi teu nemalan manehna ngarasa jengkel ku jeung hayang ngeranuntaskeun patrahna beuki pusing we meureun ngelawan kacidalinga sarta miboga kekuatan anu pohara leungeun buntung nu jadi andalanna teh ngan poos bae komo eta ucapan bahwa
kapa teh matak rungsep kana ceuli kurang-kurang nahan amanah amarah mah matak nimbulkeun nafsu nu ngababi buta. Andi teu nembalan manehna ngarasa jengkel jeung hayang geura nuntaskeun patalakna. Beuki pusing we mireung lawan anu kacidalinga sarta miboga kekuatan anu pohara. Dengan buntung nu jadi andalan teh ngan polos bae komo eta ucapan bahwi kalapa anu matak rungsep kana ceuli. Kurang-kurang nahan amarah mah matak nimbulkeun nafsu nu ngababi buta. Andi ras inget kana haur konengna. Aya pikiran rek dipesat pikeun nandingan lawan anu geus kabuktian sakitu tangguhna. Tapi teu kaduga ku era lantaran bawi kalpa tetep lemor can ngagunakeun pakarang ulah-ulah matak dicecereh kudu jadi lawan. Komo deui harita keur disaksian ku karna anu ukur nyerangkeun nu ti anggangna. Nah, kalau kamu lotot sia yang gerak gunakan kokot buntung kita hari hayang dipitaskeun samat siku nama kuaing. Bahwi kalpa nyarita deui bari teu tinggaleun ngahehe matak ngahudang amarahna. Sombong aki-aki teh. Yeuh gerak pitaskeun ari kaduga mah. Hieu Andi anu amarahna geus teu bisa dikadalian ngekentak ngadiuskeun leungeun buntungna angkeuh man mah. Dada lawan teh sanajan nepi ka bejad oge mangsa bodoh teuing bongan ucap-ucapanna teh ngahina nakar. Tapi wawasaena bawi kapa memang benar matak pusing nu nyang hareupan. Meh bareng jeung nyampeukna leungeun buntung sakilat manehna luncat ka luhur. Hiji gerakan anu kacida ngagetkeunana lantaran beunang disebutkeun di luar kemampuan jalma biasa sarta cedak bae leungeun buntung teh dicejak satakarna. Andi nepikeun ka nyorontod meh-mehan ti kusruk kabawa ku tanagana anu ratusan kati. Dampal suku bawi kapa anu sakitu tulang unggul teh rek ngajejak sirah. Tapi Andi nu geus sadar yen keselamatan jiwana keur aya dina ancaman nu jadi lawan. Rikat manehna ngabalieukeun peungeutna sret. Suku kenjan ditarik ngabarengan gerakan bahe kelem. Manehna malik 80 derajat tanpa suku bawi kapa nu deuk ngahanca sirah teh teu antaparah deui. Cedak ngabacegna dihanca ku kepang leungeun katuhu. Bawi kapa teu buru ngagero oge bari mah barengke sukuna sedang badana teh nyirorot ka handap. Jorela Andi loncat ka gigireun bareng jeung kejelikna bawi kapa nicak taneuh. Jero kadona peunang dipapagusiku. Gila Andi nyerong katuhu bari ngaheatkeun leungeun katuhuna rek dipake mempeg sirah. Tapi bieu bawi kapa teu elek kesih. Manehna oge loncat ka katuhu bari langsung loncat ka kencaeun Andi. Semu nyerong ngatuhu. Suku kencana dipake ngajejak suku Andi bari ngangsorkeun suku katuhu. Bareng jeung ngejatna bawi kapa leungeun buntung diusata. Sakali ieu mah teu mis deui keuna kana iga burung. Aduh, dua suara awor meh bareng ngagerungna. Mun Andi mah pincurangna asa potong lantaran dijejak dampa suku nu tulang wungkul. Sedengkeun bawi kapa ngagerot lantaran tulang-tulang igana asa pasiksa. Dihanca leungeun buntung nepi ka manehna ngadegedebut. Andi atuh sajongjongan mah ngaheungeuh bari suku kencana samu dijengkekeun. Hebat oge euy leungeun buntung teh. Aduh, bawi kapa ngahehe di bareng kumaha urung. Kumaha urung cek manehna hudang ret ka Andi anu masih ngajentul dina tempatna keur ngarasakeun kanyeri. Andi anu sukuna masih karasa nyautan teh teu ieu dirasa sebut bae narajangku nyebetkeun dampa suku rek dipake neje badan bawi kapa anu keur ngajeg. Manehna hayang keur nganggeuskeun patrak lantaran ngarasa hariwang ku Kijandra anu harita keur dilaponan ku Dalimin jeung si Dorci. Tapi bawi kapa
Cinges na teu beda ti orai lingas. Manehna ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong ngatuhu. Hiu leungeun katuhuna ngaheat deui dipake ngahanca mumuncangan. Ani ngagentak ngajatkeun deui sukuna ngabarengan ngaheatna leungeun katuhu. Kaluhur pikeun ngahadang tenggelan lawan. Lep ngalelepkeun badana bari ngangsulkeun suku katuhu ngencat. Dua leungeun diaradu hiu cebrot. Leungeun buntung neungeuh pisan kana kakemplong. Kurang ajar sia. Bawi ka apa nolonyong ka tukang tetea kuatna teh. Manehna masih bisa ngejaga keseimbangan badana. Sakitu dihancak ku kemplongna satakna teh. Tekung singa gedebut sumawana ngajejer. Ari lain beungeut na muringis nahan ka nyeri mah. Banda euy. Cek Andi bari tos nyebutkeun di leungeun buntung narek ngahanca gado. Bawi ka apa sakitu masih pupuringasan teh. Gerakanna mah terengrot. Keuat manehna cingkrak hiu. Des. Leungeun buntung dihancak ku tenggelan kepang. So. Pereup katuh bawi ka apa nyasar caream Andi rikat ngangsolkeun suku katuna nyerong nyelap bumi. Gila. Ngenca bareng jeung nekiskeun leungeun keca. Suku katuhuna ngangsolkeun deui ka hareup ngabarengan leungeun katuhu. Duh. Pigelang bawi ka apa beunang ditakis. Cebrot. Pereup katuhu Andi teu bisa disingkahan deungeuh ngahanca careham. Bawi ka apa ngagerung beri. Sirahna ngadang heak ka tukang. Hiu leungeun buntung nyeruntuh nyasar gado. Barokah ya sanajan carehamna karasa asa nyingsol. Teteh bawi ka apa teh. Hojana mah masih aya manehna ngagentak ngalelepkeun di badana. Bari ngangsolkeun suku katuhuna ka hareup. Hiu cebrot pereupna nyayang kana beuteung Andi. Heuh. Andi ayeuna nu ngagero beuteungna karasa asa ngelong meh antel jeung tulang tonggong. Ngagentak Andi nyerong ngatuhu bari narik suku kenca ka tukang. Hiu tenggelan leungeun katuhuna rek mapeg sirah tapi bawi ka apa ngacorekat ka katuhu. Bari ngahembatkeun pereup kencana rek ngahanca iga burung. Andi ngagentak ngejatkeun bari suku kenca ka tukang. Leungeun buntungna dipake naki sedeng leungeun katuhuna nyebrut ngahanca careham. Tapi gerakan bawi ka apa estuning matakdir. Sakilat nakar manehna ngacorelan ka belah katuhuna Andi bari nyamperkeun pereup katuhuna rek dipake ngagedik sirah. Nu teu marapna ka Andi kapaksa kudu ngajauh ka gigir bari nejehkeun damba suku katuhuna dina gerakan walang susang. Bawi ka apa anu ukur ngadengdekeun badana ka kenca dibarengan ku ngangsolkeun suku katuhuna ka hareup. Hiu cedak gerakan walang susang dihancak ku tenggelan kepang. Andi nepi ka ngagero ngagentak suku katuhuna anu kacidak karasanya nyautan ditarik ka tukang. Gila. Nyerong ngatuhu ngabarengan ngacengkatna suku kenca ka hareup. Heak leungeun buntungna diheumbatkeun ka gigi dina jurus solenang mayang. Puguh we lain deui nganyanjungna bawi ka apa. Lantaran saeutik oge teu nyangka yen nu jadi lawan teh bakal kitu palahna. Sarta sameme manehna ngayakeun gerakan naon-naon pikeun nyelametkeun dirina. Leungeun buntung teh geus ngadagor manten kana carehanna nu belah kenca. Untung tuna geus lemong. Da cacakan mun rempeg kene mah piraku teu racang maruragan. Tapi tulang pipina mah naronjol nepi ka ting dek kawas parotong. Bawi ka apa ngoceak bari ngagentak ngejat bari nungkupan pipi kencana. Kudua leungeun kitu nama manehna. Kaitung kasida kuatna da cacakan lamun nu sajen mah tinang tugas ngacongkeng bari tulang pipina amuradul. Masih kene penasaran. Cek Andi bari ngacegah. Sedang dampa suku nama masih karasa nyeri. Pangaruh tenggelan kepang nu jadi lawan. Ulah waka gede hati sia buntung. Cek bawi ka apa tetela tandang nama tak helok. Bari ngagorok teh manehna lucak deui nyemerkeun pereupna.
Heh, kalakah bagi garang gening, cek Andi, bari ngagendak luncat ka gigir. Kadenge be, tukang sada anu ngagro Andi ngagendak ngareret lantaran teu samar deui kana sorana Ki Janta ari brete. Tetela Ki Janta geus ngagedebut. Taksiran keuningna beunang dibacek ku Dalimin lantaran katempo Dalimin keur ngadakom. Sedengkeun si Dorji keur ngaheatkeun dampal suku lek ngajejek sinah Ki Janta. Maksudna mah Andi terek ngagentak mere bantuan tapi rok hayap beureup bawi kapal. Geus ngahiuk seolah-olah dek ngabongohan lantaran Andi kareret ka tukang Andi rikat Malik bari ngareundeukeun badana sarta ngangsotkeun suku katuna. Ngajamret kulit peteng bawi kapal ngagentak ngarempol badana bari narik suku ka tukang dibarengan ku nyabetkeun leungeunna ngulawit ka luhur sarta karawak wae pigelang bawi kapal teh dicarak sarta langsung dicantok. Suku katuna dipake nyabet suku bawi kapal puguh we nya sukuna dipajegnya okona ditarik bawi kapal teh teu loba deui pamola kebut bae manehna nangkuban beungeut sisut kana taneuh garing ret deui Andi ka Ki Janta mata kereug lantaran manehna geus bisa ojah deui. Tadi teh sirah deuk rek dijejek ku si Dorji manehna ngagentak malik sarta teu anta parah deui karawak bae damba sukuna nu deuk cecungah ka Ki Janta teh ditewak. Jadi kauntungan oge lantaran manehna bisa sama menang gurinja. Waktu Dalimin dek ngarontop kentak Ki Janta ngejat kagigir bari nyurungkeun si Dorji nu jejaik juga lantaran sukuna napak sabelah. Lumayan oge hasilna ari keduk awak si Dorji nubruk Dalimin ari curah roh bae badana ngarumpak awak Dalimin nu tak antukna duanana ting arugi patumpah tini. Binatang sia sugan kudu podaran sia. Si Dorji nyorongot bari ngagentak hudang sat bae manehna mesat bedogna. Bener ji urang cacag we tuman. Dalimin oge rikat mesat bedogna nu ayeuna mah bedogna rada leutik kan lantaran bedogna anu sagede bedog ranjang mah geus potong sagede bedog ranjang maksud teh bedog eta teh geus potong dihancaku haur koning Andi anu waktu patelak ti heula. Cobaan we gerak recah bangsat cek Ki Janta bari srat mesat bedog oge koleba tang tang dua bedog lawan anu geus tingariuk bisa hasil ditakis. Bedog si Dorji geusna beunang ditakis terus ngaheap teu ngahancal cangkeng koleba kareret bedog Dalimin dek ngakencengkeun sirah. Ki Janta teu wudu meuni cingceung bagi panenjo cerelat manehna luncat ke belas Ki Dorji bari nyebetkeun bedogna tang dua seukeut bedog awor diadu corelat. Ki Janta muterkeun badana ka belah kenca dina jurus orai gibu ngadodohi hiu bedogna diheumbatkeun ke Dalimin anu badana semu doyong lantaran pangadekna poos. Dalimin ringeus rek aya anu narajang gigireun teh ngagentak manehna malik bari narik suku kencana ka tukang. Bedog Ki Janta beunang disabet korebak di tukangan bedog si Dorji ngahiu tukangan narek narok sirah. Ki Janta ngagentak ngaleupkeun badana kilak nyerok ngenca bari narik suku kenca sedengkeun bedog nyeuh dihandap nyerepet di belah kenca kakatuhu bareng jeung malikna badan dina gerakan bulan sepasi. Bogoh we lain deui Dalimin jeung si Dorji ngaranjungna lantaran si kumaranehna sakaligus rek dirampakeun ku kituna ngagendak duanana ngarejat ka tukang. Pamirsa sakali ieu mah Ki Janta geus bisa nyalametkeun dirina tapi dina gerakan saterusna mah manehna teu wulu ripu oge lantaran beuki lila teh panarajang lawan beuki sengit. Bedog-bedog tinghariuk di dua jurusan nu datangna bebarengan ku kituna antukna mah Ki Janta teh kawalahan oge. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui.
Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.